Alhamdulillah. Pak RW ayah, RT ayah. Paling mana Pak RT? Ayah RT hadir. Sana sageng Panggampura simkuring maumi tiap ceramah di mana-mana sok hayang wawuh jeung RT. Naon sababna pemimpin paling ikhlas adalah RT. Betul. Leres teu. Ngan rek nanya ka ibu, maaf jawab ku jamaah sadayana ari di dieu RT-na montok begang. Jawab imang ngobrol heula RT-na montok begang. Pasti. Tiap ceramah ibu ditatar Jawa Barat bahkan mentas wilayah Banten can manggihan RT montok. Kabeh begang ece. Ketika diinterogasi ku simkuring teh kenapa eta awak begang bae? Jawabanna sarua stres. Korban perasaan rata-rata penyakitna ngadeugeutan ka setru. Mata kade jaga. Naon sababna? Sabab segala masalah sok ditemleuhkeun ka saha? Leres teu? Ibu teu kabagian raskin ku kulutus ka saha? Teu kabagian BLT datang ka saha? Teu kabagian bantuan nu disalahkeun saha? Bahkan nageng Pangampura ketika ya pamuda parasea diriungkeun di imah saha? Aya awewe reuneuh di luar nikah dikawinkeun di imah saha? Da padahal RT teu ngiluan nyolok. Leres. Tapi RT mah sabar, alhamdulillah. Orang doakeun Pak RT sing janten ahli surga na Allah. Ya